Lain berarti abdi pro ka Habib nu bodoh lain. Sing Habib kan teu ngaji mah, bicara mah. Dia bisa bisa ngaji besok kayak pidato, ngaji kan sorogan abis sok gitu malah sok dalam. Nah, ulah urang bertindak ngaibtol, ngabatalkeun nasab sia malintungna Nabi gitu. Bisi kodak ke hukumna ka urang. Coba nganggap zina ka karunya. Ibu abdi teh putra Ki Ahmad Mujani cek ibu lain saya tahu putra Ki Ahmad nyaho ge teu ka bapak aing sia. Ngabatalkeun nasab lain. Bagja marwata suta anu kaluhurna akina jalma soleh bapakna jalma soleh uyutna jalma soleh aduh bagja asal turunan teu kasih jalma kupur teu musrik kacanda bisa amin ya rabbal alamin lamun kolot teu soleh anak anu soleh engke kolot ka bapak anak teu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dawuh Nabi idza zahala di mana-mana lebet ahlul jannati al jannata di mana-mana lebet ahli surga ahli jannah al jannata lebet karena surga Allah. Ahli surga lebet karena kena surga naul sebab ahlul jannah salah aduh salah naroskeun saha ahaduhum sapa ahaduhum salah sawijine ahad salah sawijine ahli surga begitu lebat we ahli surga urang mana pamit ahli surga duka teuing ngan sakur muttaqin makana surga sakur naon cenah mutakin. Awas mutakin ayat 3 ayat mutakin an awas wasil awas jalma tukang pasek ge asal mukmin mutakin tapi dan sebab ujung-ujungna kana surga berarti mutakin eta mah cina disetrika heula di neraka asal lebet kana surga mutakin ngan mutakin tingkat paud pasek jalma iman ka Allah jeung Rasulna iman kana rukun iman mantena tapi amal solehna salit hartosna sok dicampuran ku maksiat kana neraka heula turun kana surga mutakin kan mutakin tingkat paud bisa pancek bab ari nu takwa mah kana surga al jannatu lil muttaqin muttaqin surga mah dicawiskeun keur nu takwa asal mukmin we sana kana neraka heula ge eta teh lebet kana surga sakur nu kana surga berarti kan mutakin kelas TK sok yang disebut budak TK iman ongko doraka ongko teh TK teh mutakin pas budak PAUD aya deui mutakin anu hoas mutakin hoasna golongan jalma mukmin anu seueur ibadahna anu seueur naon walau kan aya dosa sumatabat terus tobat kita mutakin khusus iman daek amal soleh kan aya midamel maksiat kitu terus tobat eta teh mutakin khusus gitu dengan neraka aya deui mutakin nu sama sekali teu pernah nyieun salah eta mah tara maksiat ibadah we para nabi, para syuhada, para wali-wali Allah. Itu sanes. Kanjeng Nabi utamina Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah teu aya dosa samet-met acan eta mah wasil hoas. Wasil hoas. Anu kalebet golongan nu nikmati Allah minan nabiyina wasiddiqin. Sahandapeun minan nabiyyin wasiddiqin Nabi sidikin, sandapeun sidikin, bangsa solihin, aya lepat tangan teu seueur saali terus tobat eta. Bab para wali mah lamun migawe doraka maksiat sakali atos murah da bade batang wali. Tak urang teh mudah-mudahan lebat kana surga Allah kalau bermudah. Ain bituna diseuseula mah urusan Allah.
Kowe heula disetrika heula urusan Allah kan muga-muga we keng pangampun Allahnya. Amin. Tah di mana-mana ahli surga lebat we kana surga saur Kangjeng Nabi. Salah aduh. Naroskeun nanya itu si ahli surga. Gitu. Nanya salah seorang di ahli surga nu lebat di surga teh, nu tos lebat di surga teh kumaha nanyana? Tina perkara naon nanyana? An abawaihi wa an jaujatihi wa walidihi. Nu ditaroskeun ku ahli surga teh Gusti ka mana indung bapa abdi ret ka kenca ka katuheuweun Gusti. Awak si Ahad seseorang lebet kena surga ada ahli surga barang ret ka kenca ka katuheuweun indung bapana. Ret katukang kapayun kakikir ditinggali teu aya garwana di surga. Ret kahareup katukang kakikir ditinggali teu aya putra incu minantu keluargana teu aya. Teras we naroskeun eta teh Gusti ka mana indung bapa abdi Gusti pamajikan abdi Gusti anak abdi Gusti incu abdi Gusti ka mana Gusti. Lamun urang lebat surga teh bakal kitu. Naroskeun naon cenah naroskeun puntennya kusim kuring diulang-ulang bab sunah teh nyarios hiji hukum hiji agama hiji wasiat agama wasiat diniyah sunat diulang-ulang 3 kali. Gusti ka mana bapa abdi Gusti nu ngabiayaan abdi nu ngurus abdi Gusti tidungsuk bapa abdi ngabiayaan abdi supaya hirup bener jadi jalma saleh. Gusti pun biang kamana nu ngandung abdi nu ngurus abdi tina mulai buayan kandungan dugi ka abdi bro lahir ka dunya narohkeun eta pun biang teh ceuk paus lamun dititah milih nah abdi nu salametna anjeunna bakal milih salamet abdi batang hirupna Gusti ka mana pun biang Gusti ceuk eta si Ahad ceuk seorang teu aya di surga teu aya di surga. Red deui si pulang teh di ahli surga teh boga anak, boga turunan, boga minantu sami ditaroskeun teh cek. Gusti ka mana pun anak Gusti. Jangan rausan baku abdi ti orang naos baheula di dunia. Jangan rausan baku abdi kaburu naos Qur'an. Ka mana Gusti pun anak ku abdi dipasantrenkeun di piwara ngaji di piwara pasantren ka dieu ka ditu. Geuning red ka dieu red ka ditu Gusti teu aya pun anak incu minantu abdi kamarana Gusti. Kamana masa salam bismillahirrahmanirrahim. Bayu qalu maka dibasakeun kasih eta jalma anu jadi ahli surga waktu nanyakeun indung bapana pamajikanna anakna dibahasakeun innahum lam yudriku saestuna indung bapa anjeun pamajikan anjeun anak turunan anjeun eta lam yudriku teu manggihan kami kanu ditanyakeun ku anjeun ma adrokta teu manggihan kana amal anu bagus jika amal anjeun sing horeng bapa ditaroskeun indung ditaroskeun teh indung bapana amal teu sakumaha bagusna eta anak barang naroskeun bojona ge diwaler pamajikan maneh mah jalma soleh pamajikan maneh mah tuh wani ninggalkeun salat pamajikan maneh mah wani unjak anjuk kana bangsa rimba bang emokin saja bana baheula teu tobat heula awas bakal ngaharang kana surga ngikut rek aya putrana ditaroskeun putra diwaler innahum lam yudriku ma adrakta sanyana ditaroskeun ku maneh teh teu manggihan kami ka anak maneh ka pamajikan maneh ka kolot maneh sakumaha kami manggihan kana amal bagus maneh jadi wajar eueuh di surga teh ditanyakeun ku anjeun teh eueuh pantes kumaha jawab si eta jalma ahli surga ngajawabna kieu hadis kieu nya
Engke tinggalin dina kitab tafsir Hasyiah Shawi halaman 125 Jujrobe itu sing kuring di fotokopi dicatat. Teras weh waya kulu nyarita si ahli surga nu dibalas ku malaikat eueuh cenah kami teu manggihan amal bagus bapa maneh jiga amal maneh kolot maneh anak maneh pamajikan maneh teu sabagus amal maneh pantes we maneh humpul ka surga keluarga maneh henteu teu amal keluarga maneh mah butut goreng sanajan jalma iman sanajan teu musyrik kumaha walar si ahad si jalma nu ahli surga di walar kitu ngaon nyarios ieu si ahad teh nu ahli surga nyakeun indung bapa keluarga teh ya Rabbi inni amiltu li walahu ini sanyana kaula amiltu migawe kaula gitu kaula migawe kasayang baheula di dunia sehingga kaula ku Allah ku padol Allah sabab syar'ina lebat kana surga teh sabab syar'ina jadi lebat surga teh sabab amal soleh lain hakikat eta sabab syar'i hakikat mah ku Gusti ngan sabab syar'ina kaula migawe amal soleh baheula di dunia salat ibadah di samping teu musyrik teu murtad teu munafik kaula migawe salat migawe ibadah migawe amal soleh teh pan Gusti kitu teh li pikeun kasalamatan abdi walahum keur oge keur kasalamatan indung bapa abdi, anak abdi, pamajikan abdi, abdi migawe teh keur keluarga abdi, keur anak abdi, keur minantu abdi, keur incu abdi, keur indung bapa abdi Gusti. Barak tos nyarios kitu sedulur surga. Ku Allah dipiwaran malaikat payuk maru biil hakihim. Payuk maru mangka dipiwaran. Biil hakihim nyantelkeun nu can asup surga indung bapa anak pamajikan bihi ka anak anu geus aya di surga atawa ka kolot nu geus aya di surga anak dicantelkeun bihi kana amal kana ahli surga kana kasaya kana naon kana amal kasaya si jalma nu geus asup surga walhasil kasimpulan lamun ibu kana surga bapa kana surga anak amalna di dunia goreng asal teu musyrik teu murtad engke anak kabawa ku indung bapa nu lebetkeun di surga amin. Sohe kumaha lamun kolotna teu soleh anakna soleh kolot ka bawah ku anak ibnan kana awabah tuh sareng Bu bismillahirrahmanirrahim saha jalma jadi ahli surga disamawa kaluargana indung bapana pamajikanana jeung anak turunanana asal anu kabeh nembe golongan lain jalma musyrik lain jalma murtad jalma anu iman bakal kacantelkeun sabab boga tuturus lebet kana surga. Lamun puntennya urang kusudon akan min ahli saadah pangasa akan Syekh Abdul Zaman lebat kana surga engke teh akan teh bisa jadi sabab dicantelkeun kepala putra ka mantu ka incu ka sepuhna nyarantel lamun teh mah putra mantu incu sepuhna henteu sasae amal panesaan nyantel ka ibu mun galu sepuh jalma soleh, ibu teu pati soleh, asal teu musyrik, asal teu murtad, nyantel ka kolot ibu. Amin. Ya Rabbal. Tah pentingna boga turunan soleh. Mata lamun boga anak awewe, anak lalaki asal kata Al-Qur'an bari soleh, bari bener, pan tiasa mana ke 7 jam. Eta ilhaq nami. Naon panah kitu? Dawuhan Allah dina Al-Qur'an surah At-Tur ayat 21. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Bidawu Allah dina Al-Qur'an. Surah At-Tur ayat 21. Nu abdi teu katalar teh. Sadayana kecuali nu hafal. Dawuhna. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim
dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahinun. Hartosna mikir sorangan. Walladzina sarangari jalma-jalma amanu nu ariman itu si ladina nu ariman itu si jalma wattaba'athum sareng nuturkeun sareng anu naruturkeun hum kajalma nu ariman kajalma nu ariman sopo dzurriyyatuhum saha nunuturkeun teh nunuturkeun teh nunurutan teh saha dzurriyyatuhum anak incu turunanana ti jalma nu ariman anak incuna nuturkeun anak incuna nuturkeun jadi jalma iman nuturkeun jadi jalma iman nuturkeun jadi jalma dzurriyyatuhum anak incuna turunan itu silatina amanu bi imanin abdi ngadamel benna jadi bab sababiyah dulu. Asal anak incuna bi imanin sabab iman we kitu. Sabab naon cenah? Iman. Sabab iman. Anak incuna nuturkeun kolotna sarua imanna kan beda amal itu maksudna. Beda naon cenah? Amal. Beda amal. Ai bapa nama witir nu 11 tiap pada isya keur dikantu dia sok dikantu. Ari sepuh nama qobliyah zuhur 4 rakaat dipidamel badiah nasami dipidamel anak katara ngan salat zuhur mah gitu. Nah dipikir kitu tadi kan. Kek guru ka murid, kek ka guru murid. Heulanan anak tuh. Iman jika kolotna jalma nu iman ngan bedana nu kolotna mah kolot nama jalma anu soleh bahkan dina sarahna dina tafsiranana al-madkurina bil jannati payakunu nabi bidarajatihim wa illam ya'malu bi amalihim takrimatan lil abai bi ijtima'il auladi ilaihi. Anak nama teu sabagus amal kolotna ngan nuturkeun kolotna iman mana iman kolotna jud kidamba komoho lil hawanisi yahu nafsihi wa daniyat qudrati roda ilmu ayasama basokalam qadiran muridan aliman samian basiran mutaqariman. Anak mati akur dia mere contoh pambabarinya kudu tidak mau kita mere contoh pambabari. Hartosna bapana iman, anakna iman. Nuturkeun ngan amal anak teu sabagus amal si kolot. Teu sabagus amal kolot. Umat lamun kitu, saurah aya dina atur. Al-haqna eta al-haqna maka bakal ngilhakeun kami nu agung. Bakal nyantelkeun kami nu agung. Al-haqna pasti nyantelkeun kami nu agung. Nyantelkeun kami nu agung jeung Allah. Nyantelkeun ngaitkeun dzurriyyatahum ka anak incu nu iman jiga kolot kan beda amal. Gitu. Quran dia. Ulah angkat bid'ah kana omongan dia teh. Apaan cina amal masing-masing kehet sih teu anggeus ngaji. Anggeus ke sarua habib naon teh bid'ah. Iya aya Quran jeung hadis anu mimpi aya. Ku Allah dicantelkeun anak nu amalna teu sabagus kolot atawa kolot nu teu sabagus amalna. Ngan anakna iman, kolotna iman, amal anakna mah bagus soleh, eta amalna soleh, bapana mah aya kacampuran maksiat teu amal soleh tapi iman bakal cantelkeun ka anak. Jadi paham. Mantap lamun rumah sakolot teu boga turunan soleh kitu hampura jeung ngahina. Urang mah uyut ge jalma biasa, jalma pantandingan jalma iman.
Urang mah jalma biasa, bapana jalma biasa, nini akina jalma biasa. Kudu hayang anak jadi jalma soleh pasantren supaya jadi cantelan. Atos. Ieu Quran. Ieu naon cenah? Quran. Kayak cina pamita, lamun bapana ahli surga amal soleh, anakna teu musyrik teu murtad ngan teu jiga amal bapana, gitu. Terus anakna kabawa pamajikanna kabawa kolot tak kabawa, meureun ngurangan kena ganjaran kolotna. Jadi kacokot ku anakna kabawa ka surga. Apa anakna mah cenah can soleh, teu soleh tapi yang ngilu ka bapana meureun ngurangan darajat ganjaran bapana. Jeung Quran keneh, wa ma alat, wa ma teu pisan-pisan. Wa ma sareng begitu. Alatna ngurangan kami nu aku bihim ka itu jalma nu dicantelan di akhirat di surga dicantelan kalatina amanu min amalihim tina amal silatina amanu min sayin kalawan samet teu kacontak samet we kacontek gejun masa aduh pentingna gaduh keluarga soleh mantap kadenya ulang ngahina katurunan-turunan Nabi ka para habib ulang ngahina urang ulah pipilu tuturkeun we rois amenku Kyai Miftahul Ahya turunan Al-Haddad eta leluhurna wali-wali Allah Sayyid Abdullah teh Ubaidillah teh turunan masyaallah Al-Muhajir Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ulah lain berarti abdi pro ka habib nu bodoh lain sing habib kan teu ngaji mah bicara mah dia bisa bisa ngaji ulah sampai pidato ngaji kan sorokan abis sok kitu malah sok dalam nah ulah urang bertindak na ibtol ngabatalkeun nasab sia malinturna nabi kitu bisi kodak ke hukumna ka supaya nganggap jina ka karu ibu abdi teh putra Ki Ahmad Mujani cek ibu lain saya tah malin putra Ki Ahmad nya oge teu ka bapak aing sia ngabatalkeun nasab lain Bagja marwata sulta anu karuhunna akina jalma soleh bapana jalma soleh uyutna jalma soleh aduh bagja asal turunan teu kasih jalma kupur teu musyrik kacanda insya amin ya rabbal alamin lamun kolot teu soleh anak anu soleh engke kolot ka bawa ku anak teu ya ampunannya salam bismillahirrahmanirrahim Ari lapal dzurriyyah bahasa Sundana turunan diitlaqkeun karena dua perkara hiji bisa anu asal bisa anu puru contohna sakumaha katerangan dina surah Yasin wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur lafaz dzurriyyah ngandung arti wa huwa al makna annal mu'mina idza kana amaluhu aksar ulhiqa bihi min dunihi bil amali ibnan kana au aban tu asal salah sawiosna anak jeung bapak aya nu amal langkung seueur amal solehna salah saeueuna dicantel asal amal salah sahijina aktalok lebih seueur bapana lebih saya amalna anak tepati seueur amal solehna itu bapana seueur amal soleh anak main kakol lamun bapana mukmin amalna teu seueur seperti amal anak solehna amal soleh anak lebih halus lebih loba batan amal bapak jeung indung pamajikan anak main ka bapak ka anak bisa bapak ka anak bisa anak ka bapak oh amin ya rabbal alamin mudah-mudahan we aya anak urang jadi wali hebat dari boga anak jadi wali mah nya wali murid wali kelas parah nanti kabayangnya ku para sepuhnya kurang-kurang hebat sana bagja marwata sulta para putra mama silengan semua
Bagja wa Marwata Suta para putra turunan Ama Cikleng. Bagja Amarwata Suta para putra turunan Syekh Abdul Muhi Bagja. Amarwata Suta turunan Abah Ruhiyat Cipasung Abah Suta. Bagja Amarwata Suta para putra Mama Toha Cintawana. Bagja Amarwata Suta para putra turunan Mama Jenal Mustafa Sukamana Ama Sukahideng. Para ulama-ulama kapungkur Gunung Kawung Pasir Bokor, ulama-ulama sepuh kapungkur nu martabat dina makom anu geus luhur derajatna di hadapan Allah, eta bakal dicantelan lain ngungkul ku anak jeung jeung murid-murid. Amin ya rabbal alamin. Coba. Itu nya. Itu dah. Wayananya. Urang kada soleh supaya anak urang nyaran ka urang nyantel ka urang. Ieu nu ripu mah nya urang goblok, anak goblok bahaya. Aduh. Urang kada salat, anak kada salat, ka mana nyantel tah. Moal kitu ka Iriana Jokowi. Ayo awal. Mata kami saure di bageura. Ibu palai di akhirat hijikeun jeung Jokowi alali pan bageulari tanya ku abdi naon. Ibu palai hijikeun jeung ketua umum partai alali pan ngajarok teh eta ieu macam kitu. Palai ibu dijaga di akhirat hijikeun penyidang. Jawab palai teh. Bade dicantelkeun ka ahli hiburan daek di akhir hijikeun tukang hiburan di dunia hayang. Sing tarik alim hoyong. Alim. Hayang jeung saha? Tuh ngajak sama jika dunia hayang jeung kiai, hayang jeung ulama, malah hayang jeung nabi lah dituna, hayang jeung Syekh Abdul Qadir pek. Ai di akhirat hayang jeung nu karitu, ai di dunia teu ladina amanu. Wah ya. Gitu ya. Ada salam bismillahirrahmanirrahim. Wa yulhaqu bidzurriyyati minan nasabi adzurriyatu bisababi wa huwa al mahabbatu fa in hasala al mahabbati ta'limu ilmin au amalin kana ahaqqu bil luhuqi katalamidati fa innahum yulhaquna bi asyakhihim wa asyahul asyahi yulhaquna bil asyahi in kanu dunahum bil amali. Kumaha cina ajengan Bapak abdi malain golongan ulama soleh, Bapak abdi malain golongan minal ulama il amilin, kolmonti golongan bangsa wali masanes, karuhun abdi malain wali, Bapak abdi sanes wali ulah leutik hate. Leutik hate. Asal buka urut dina ilmu jeung amal. Asal boga guru dina ilmu jeung amal. Hubungan murid ka guru lebih berhak tibatan hubungan ketiga. Hubungan ketiga mantap terakur banyak polos bayang ada matur. Ya sanajan turunan ulama, bapakna ulama, ari anak teu iman. Atawa nifaq munafik moal kalah. Anu iman geus pasti. Dibanding nu munafik, dibanding anu beungeut yang hareup ka ulama, beungeut yang hareup ka kolot, ari dihareupeun kolot sumuhun, ari ditikul ditukangeun kolot, sanajan kolot teh nginum arak mabok jeung sajabana malah digawe perkara anu dihukuman pikupureun pimurtadeun baik lahir maupun batin. Eta kolot anak nu kitu sanajan kolotna ulama gede moal kabawa jika Kan'an kana bin Nuh alaihissalam. Tapi ari anak teh kitu asal iman kabawa. Tah dibanding anu munafik, murid dibanding anak munafik, golongan nifaq lebih berhak keneh murid jeung guru. Murid mah bakal kabawa sanajan amal murid teu saalus guruna. Contoh, insyaallah urang Husnudon bangsa AA di dieu al-maqbullah min ahli saadah. Amin. Amin. Kete sanes putra namanya nu kacangan.
Komo putrana saloleh mah eta mah bisa nyandak deui mah putrana. Akang cek teh abdi teh pernah ngaji di akang pernah ngomong cek para alumni. Engke teh ku palersa akang teh di surga teh ditaroskeun ku murid-murid. Ka mana si anu nu rajin masak, rajin beberes di imah akang, rajin beberes di pasantren, daeng ngajina gede, khidmatna nyaah ka pasantren jeung ka keluarga akang, ngajina rajin ka mana si eta pada si eta amanat teh sabagus akang kabawa sia saluni ke kasupkeun kana surga. Amin. Demi Allah, kuring nyarios ge dasarna ieu. Asia sawi jujrobe. Dina tafsir sawi cocok diangge. Halaman 125 mangga ketinggalan. Masya Allah, baca boga guru teh bang. Insya Allah. Nah kami mah guru teh hiji lebih di 20. Ka bawa guru ieu ke ganda bawa guru. Oh, kataroskeun ku 20 guru mah di akhirat. Ka mana si Mit? Sok pidato beuteung na badak. Kan ari beuteung badak teh dicawat ku Umar bin Khattab. Pan goreng-gorengna jelema beuteung badak sok rada telat kena ibadah. Larang asik. Kecuali beuteung badak awak badak teh bawaan watak tobean itu lain masalah. Ari abdi makan asinna lain kieu. Ngan setelah abdi liren nyesep, apa sih? Abdi eureun ngarokok teh lain karena makruh. Lain karena adilah syariah, aing mah eureun ngarokok teh jadi teu ngeunah rokok rek unggul harita ka Madinah. Madinah terus ka Mekah. Kabeh kudu diajar eueuh nu ngeunah. Sanggeus kuring memeh umur geuring 3 poe dirawat di rumah sakit diinfus trombosit turun naon hubungan trombosit kena ulu. Datang ka Madinah rokok eueuh nu ngeunah, ganti rokok, ganti ieu, ganti eueuh nu ngeunah. Nepi ka poe ieu dewek teh eureun ngarokok. Teu meunang ganjaran aing mah eureun ngarokok teh sebab teu niat kana agama tadi. Karena tengenah, akhirnya kan masih penasaran kayak tengenah. Malah sokan wa Gusti tiasa gede abdi nyesep raos gede nyesep naon sebab punya sebetulnya aing teh kieu-kieu teh. Amin. Doakeun tengenah deui ngarokok. Amin. Mantap nu biasa udud tuluy kan sia udud banget. Hidup udud. Hidup. Terus udud teh ulah gagah. Mantap cek sakinya mah teu haram dati. Imam Syafi'i mah ulama Syafi'iyah teu ngaharamkeun datiah ngarokok. Ngan saukur ngamakruhkeun. Sing goreng rokok aya manfaatna, aya nilai positif kana awak hiji teu loba nyatu. Lamun eureun ngarokok mantak jadi sabab kana awak budayut hese salat mending udud. Asal ududna rajin ngaji, rajin salat. Mun teu meunang mah haram ngarokok keur salat. Sip. Nu kadua ngarokok teh ngawan negara sebab pajak panggeulina tina udud. Ieu negara gara-gara si Jokowi tak orang Jokowi tenang budak Jokowi. 10 tahun hutang Indonesia wadah keluar lagi hutang budak Jokowi. Jadi bos aing bapak perborok. Berbawa jadi ketempuhan bapak perborok. Gara-gara tangkuran si eta. Terus geus kitu maksakeun anak kasih girban. Bapak pernah dewa aing. Bahasa maneh kan kuring orang Banten. Eta bahasa kitu lain kasar bahasa poe di Banten. Kan interpretasi mah jadi kasar. Jadi cek orang Banten mah ulah ieu, ulah mah dukun perborok. Ante kadukun si eta tah sabeulahna sa girban. Eta aing teh hayang masuk foto si eta, aing hayang foto borok we. Borok. Jadi ku sebab hutang urang gede, maka nu udud eta ngabantu keur bayar. Hidup udud. Salah jeung. Ciri na jelema soleh sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ciri mautna jalma soleh. Ciri jalma soleh diilik tina sabada maut sakumaha cariosan Syekh Ibni Athaillah dina kitabna Painnaman mata minal ulamai wassolihina
alladzina katsura dzikruhum Allahu ta'ala yabqa as-sana'u alaihim wala yanqati'u dzikruhu wa du'a'u lahu wa man mata min ghairihim mata dzikruhu ai Paul bae baca terang kedua itu dapat bisi Paul bicara kasih kuring mata kuring nyarios kitu niat ngelingan ka diri heula maksud buka aya mangkat ka umum ngan niat mah kuring ngageungan diri abdi ieu ya cek satu heula cara tuntung we heula waman sangai saya jalma mun mata maut si jalma min goirihim lain ti golongan ulama lain ti golongan solihin mata dikruhu eureun ngomongkeun ake ke jalma nu ngomongkeun ka bagusana sama acan lamun lain golongan soleh aya nu nyebut kalusan anakku pareu mun listrik banget aing keur ka golongan eta Ibu, lamun ngadenge abdi maot payananya pangcaritakeun kahalusan abdinya. Baheula diondang ka daerah abdi Cisarudi resep ajengan teh sak budayun-budayun ge. Aya sasieun sabeuneureun ibu teh. Jadi kabawa balik elmuna ajengan sarjana ajengan geus paeh jaga ibu teh kieu teh ka ajengan alba teh aing hayang kitu sabenerna. Tapi kancan pugu si aleling ka aing. Boro-boro ka aing kakaruhun we teh aleling. Boro-boro ka dewe kakolotna da kuburan bapak teh nyaho batas ka belah beda jeung tanah waris namun apal belah mah sitang kurang eta jarang aya lebaran ka makam Pak Ustaz cenah mana nya kuburan aki-aki bapak goblok wae sia nah ari kena batas waduh aya nu kitu aya tapi teh bisi kasut nu kitu paeh abdi paeh ulun nyatakeun kahalusan tapi sawangsulna painnaman mata maka sanyanaman seseorang mata mun maot siman minal ulama'i nu maotna teh ti golongan minal ulama'i wasolihin ti golongan ulama jeung solihin jeung alatina kasuronu ari itu ulama jeung solihin teh adalah jalma-jalma nyaeta jalma-jalma kasuron di rumah anu loba dikirna ka Allah elingna ka Allah Gusti Allah bakal ngabadikeun Allah bakal ngalanggengkeun ka eta jalma asanau kana pangalem pamuji alaihim atas eta jalma solihin jeung ulama ku Allah dipuji langgeng dipujina walayan kotiu jeung teu pegat-pegat opo dikruhum nyaritakeunana wa du'a'u lahu jeung ngaduakeun lahu pikeun jalma nu maot sebagai solihin sebagai ulama contohna panggesaha di dieu tiap tahun dihaulkeun ku alumni jeung masyarakat eta ciri teu pegat-pegat dicaritakeun amin tiap muridna ngaji Fatihah tiap rotinan Fatihah teh eta teh ciri jalma minas solihin mah bujeng-bujeng ku jalma mukmin deui ku Gusti Allah ge walupil malail a'la di derajat di tempat luhur ku Allah dicaritakeun ka malaikat jeung Allah malaikat tuh si anu tuh sepadu jaman teh jalma soleh nu dipika cinta wae dipika rasa dilanggengkeun wae pujian ka eta jalma jeung Allah ka malaikat terus ku jalma-jalma dipuji dicaritakeun ka bagusna teh eureun tak disunatkeun nyaritakeun kahalusan maot ulah dicaritakeun nu gorengna sia teh teh ciri solihin kumaha jeung mun kieu ye tos disolatkeun sok aya kabiasaannya bapak-bapak nyaksian ieu main min ahlil khair padahal teh kajawab sageunana geuning khair untung teu wawan khair gore min ahli wawan ieu min ahli bangkemok salam bismillahirrahmanirrahim secara hukum asal merek kesaksian sabada disolatkeun hukumna sunat ngan mun
menang soteh disebut ahli khoer, ahli sae, kajalma, muka saksi, saena. Tapi kajalma, pikeun kajalma, nu samar-samar, remeng-remeng, komo bari dohir, pernah katingali, teu sholatna, maksiatna, dina kitab Mursyidul Anam kudu disebutkeun jalma fasik sanajan keluargana nu hirup puas di ngambek. Ampura teh. Nah Mursyidul Anam mah kitu. Anjeun nyaksian ieu mayat sae, ai urang ieu nu maot teh kasaksian pernah terang-terangan doraka nginum arak puasa Ramadan naon teu milu puasa geus katingali pasek dohir pasekna ulah disebut sae kuna pasek amenan ameh kapok kanu sejen mantap daripada kitu meuning tong ditanyakeun atau mending jedog bere petong ngajawab ulah gampang. Pejabat sae kadenge baheula korupsi wae ulah disebut nya nyaksian ieu saha ieu min ahli khoer mantap min ahli korupsi supaya kapok. Terakhir. Ibu sareng bismillahirrahmanirrahim. Aya ulama ageung zaman baheula dikisahkeun dina kitab Pan Ilmu Tauhid paluhurna kitab ngaran kitabna Umul Barohin Imam Ibrahim Ad-Dasuki diriwayatkeun dina eta kitab aya kieu gede karana Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi anjeunna ulama gede hiji waktu kadatangan kasemahan malah ngilu sare hiji lalaki pamuda keneh nu ceuk batur ieu teh wali Allah ahli kasab ngaran kasab bisa ningali perkara ku batur teu katingali dibuka hijabna ku Allah jika Nabi Khidir bisa ningali kana catatan takdir si orang pemuda lamun nepi ka dewasa bakal jadi kafir ku Nabi Khidir katingali ku nu sejen teu katingali ngaranna kasab atawa mukasyafa terus ku Nabi Khidir ieu budak lemek budak lalaki dipaehan. Jadi kasab teh Nabi Khidir teh kabeh kan saurang eta kan katingali ku Nabi Khidir. Sabab mun katingali kabeh loba dipaehan ku Nabi Khidir. Loba pikir. Lamun Nabi Khidir ningali ka Lauhil Mahfuz kitu katingali ku Nabi Khidir catatan bahwa ieu teh bakal pikapireun jika si Benyamin eta nya dibodaran ti budak kana Nabi Khidir macan bae. Bodaran. Mantap kasab mah sawaktu-waktu teu dibukakeun kabeh ku Allah. Nabi Musa we hayang kasab ningali zat Allah ngecungkal. Nauzubillah min. Awas Bu, sareng bismillahirrahmanirrahim. Ahli sunnah wal jamaah kabogaan tekad bisa ningali zat Allah keur jalma nu ariman ahli surga jaga di surga bari ningalina teu ngangge kaifiat gaya cara gaya pola wallahu a'lam ulah dibayang-bayang bentuk wujud tempat jeung sajabana surga mah tempat jalma takwa ningali Allah na lain cicing di surga sebab surga na nangieun Allah urang galunggung nyieun boboko tarang aja dong di jero baboko itu spektatif lain Allah cicing di surga Allah mah teu cicing Allah mah qiyamu nafsihi tajalma anu ngaku bisa ningali Allah di dunia kene ngaranna jelema edan boro-boro ngaku ningali Allah ngaku ningali Jibril we jelema edan
hati-hati lamun aya jalma wawalieun, awas sama wawalieun. Tapi kami bisa ngomong makoli. Bisa ngomong sirup, aja sirup jeung malaikat ngomong akur makoli we sia kurpon. Makoli. Nanaon makoli? Kita ganti ku brokoli goblok. Urang ulah sok nuturkeun kitu patut, urang nuturkeun ajengan di lembur baheula, ajengan bageuna pahamna kitu. Oh, ieu kiai ke kadatangan ku jalma pamuda anu ahli kasat teh cek orang Jawa weruh seduru winono. Nipun dianugerahi ini Gusti Allah. Wong iki anu bisa melihat perkara yang orang isawono wong pakon kabeh padha bisa ningali. Jadi jelema batur teu kadeuleu kowe sekarang ka dulu. Ngali bebeut terus ieu tara salat kanyawan ka sia. Nanti kabeh kiai bisa kitu kabeh. Wallah teh dibere bisa kitu kabeh. Lamun bisa kitu kabeh apa mau tukang pidato bisa kitu kok ini baca kabeh jadi bae. Kan tukang pidato mah moal bisa kitu. Salah dican istiqomah atuh pagawean ngaprak ku kan dibere kasap. Ngan lamun ningali pi amplopkeun bisa. Jadi dalil. Asap nanti ngelepi tayeun. Ya Allah ya kan. Ieu Syekh Zaid Al-Qurtubi teh kadatangan pamuda aneh we deuk batur mawali tiap jelema nu dibere kamampuan ku Allah ngan ieu Syekh Ajabi Zaid Qurtubi can percaya ieu pamuda teh ti golongan bangsa wali isukna ieu pamuda teh balik barang balik kalimah mana maut diondang Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi Ki Zaid diondang di haturan ibuna sipulan teh anu kamari gedong dituan guru ieu mau ibuna dongkap kan tahlil ngadoa beres ngadoa biar armam jadi biar kebiasaan pas tahlil nyatu teh geus aya di baheula geus tahlil nyatu teh geus aya di baheula sok dibindah-bindah hubungan nyatu jeung nu maot da mulai hubungan mah nya nu maot kudu nyatu eta mah susungguh nu hirup kasemah datang ka aya hirup mun semah nu paeh mah jadi bere nyatu nu hirup kan nu hirup anu ganjaranna mudah-mudahan ku Allah didugikeun anu tos meunang barang keur mah ieu barang mah pada kuping sajae keur mah ieu pamuda teh anu indungan teh semua jerit itu rohma kula itu rohma babdi ruhna makaula aya di lawang neraka aya dina pintu lawang neraka lain asup ke neraka bakal asup ke neraka awas bakal mudore lain pilmadi lain masdar aduh makuna aya di lawang surga berarti bisa di lawang neraka bisa diasupkeun ka neraka can asup ngajerita pamuda kabeneran Ki Qurtubi teh Syekh Qurtubi nguping ieu kol anak ngajerit ngajerit ngupingnya terus kitu ieu Ki Qurtubi teh kabeneran ahli ataqoh ahli naon cenah aya kena di dia ataqoh salam bismillahirrahmanirrahim hari ataqoh asal makna masdar ataqoh ya'tiku ibqon wa ataqotan ataqoh teh hartina merdeka aya tilu cara hiji ataqoh bisa kumaca kulhu sebanyak 100.000 sakumaha dina kitab Hasyiah Jauhar Tauhid halaman 104 berdasarkan hadis marfu bisa dibaca kudu hirup keur dirina supaya terbebas dina ancaman neraka atawa keur tos maut supaya nutos maut merdeka terbebas tina ancaman tina pibakaleun ka neraka kadua ataqo bisa kumaca la ilaha illallah 70.000 kali sakumaha katerangan dina kitab Majalisus Saniyah halaman 70 katilu ataqo
bisa ucara maca tiap pada subuh maca subhanallah wa bihamdihi 1000 kali sami katerangana berdasarkan hadis man qala hina yusbihu subhanallah wa bihamdihi jeung saterusna dina kitab Majalisus Saniyah nu kaopat atako bisa kumaca sholawat ngan teu jumhur jeung ulama kabeh bisa dipigawe imak berhirup ucara dicicil contohna saumur hirup sekali tamat maca la ilaha illallah 70.000 atau saumur hirup sekali pernah maca kulhu 100.000 kali genuk kebluk mantap capek atau tiap pada subuh sabulan sekali tamat maca subhanallah wa bihamdihi 1000 kali kamu keneh wae modal sia modal tak aya atakak bro aya atakot bro di Banten mah ibu Bubuhan paham nanti saya itu bagus Ahmad Bakri. Di Ahmad Bakri murid Senawi Lantu 15 tahun di Senawi Lantu. Ayam murid Mama Sempur, Mama Bakri. Mama tuh bagus Bakri boga murid cicing di Cibarusa di daerah Cibogo namina Kiai Makmun Nawawi Cibarusa. Engke ditikahkeun ka putra Mama Sempur lainna Aki Ujin. Tah teu gaduh putra, kira we urang kira-kira tah ieu keluarga Mama Makmun Nawawi Cibarusa Bekasi mah nepi ka ayeuna diteraskeun ku turunan-turunanna jadi pahlawan nasional di angkat pemerintah zaman Orde Baru jadi pahlawan da pimpinan Hizbullah. Baheula di zaman Jepang tukang perang Mama Makmun Nawawi. Ulama gede Ki Makmun Nawawi ieu anjeunna dikeluargana nepi ka ayeuna didawamkeun atakoh keur hirup keneh nebus diri sorangan tina ancaman neraka. Jadi orang di zaman geus biasa pada subuh subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah tiap pada subuh kosong orang dia. Orang dia rajin. Osok orang dia sabulan tamat maca la ilaha illallah 100.000 70.000 osok. Ih orang dia mah jangan boro-boro la ilaha illallah 70.000 kulhu ditebak orang dia mah 100.000 kali. Osok tara. Bu, barang bismillahirrahmanirrahim. Kiai gede. Kurtubi ieu barang adenge. Pamuda ngajerik indungna rohna aya di lawang neraka. Terus ieu kiai nganiatan atakoh manehanana nu tadi penting maca la ilaha illallah sebanyak 70.000 dihadiahkeun ka ibuna sikulan bari maca Allahumma inna sab'ina alfan bidaun hadihil mar'ati ummi hadha syabi minan nari. Begitu Ki Kurtubi nganiatan maca penting la ilaha illallah 70.000 kali dihadiahkeun ka mana sikulan harita keneh ngajerit deui alhamdulillah makaula rohna geus pindah aya di lawang surga teu jadi lawang neraka ieu katerangan hikayat aya dina kitab Umul Marohim halaman 20 teangan surah nah itu mudah-mudahan aya manfaatna abdi siang ayeuna terakhir pada ngijajahkeun atakoh subhanallah. Ibu tiap pada subuh ulah asa-asa maca tos wiridan subhanallah 33 alhamdulillah 33 ulah dikantun sama Allahu akbar 33 la ilaha illallah 148 165 paling cantik 65 atau 165 saya pokoknya mah nu biasa wiridan eta teruskeun heula subhanallah 33 sakaragamanya beres kita ibu ngadoa beres ngadoa sok maca bari santai dina sajadah da alusna mah geus umur 50 mah dina sajadah pada subuh nepi kana duha ulah cengkat alusna lamun cengkat kalinya deui alusna mah geus kolot mah ya nya tah ibu pada subuh maca abdi ge ngomongkeun niatkeun diri abdi nilai ka diri abdi lain niat moal digawe hoyong digawe bu beres subuh beres
ibunya pentas dari subhanallah, 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 sarebu kali nebus diri tina anjam. Karena atakoh. Naon hadisna? Man qala hina yusbihu subhanallah wa bihamdihi alfa marratin faqad istara nafsa minallahi ta'ala wa kana min akhiri yaumi atikallah. Eta hadis ti Kangjeng Rasul dimuat tina kitab Majalisus Saniyah. Muga-muga urang nutos kalolot mungkin ngadegkeun diri ka Gusti